para kiai ku para ustad diuningakeun ka urang sadayana nyaeta kanggo nampi parentah salat di Gusti lihat deui naon nu katilu teh kanggo nampi parentah salat di Gusti Allah. Saking pentingna ibadah salat ibu bapak sadayana dugi ka parentahna oge tidak melalui malaikat Jibril tapi Nabi na langsung dipanggil ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Wana di open Nabi na langsung dipanggil ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Kumargi kitu simkuring amalna khusus ka diri pribadi umum ka jamaah sadayana tinggal ka dieu sakumaha capena urang sakumaha riweuhna urang sakumaha sibukna urang sakumaha geuringna urang sakumaha tebihna perjalanan anu nuju ditempuh ku urang sadayana ulah wantun ngantunkeun ibadah salat. Kadaya sok aya nu nyepelekeun kana salat. Nah keun bae salat mah da isuk ge aya deui. Heueuh salat tu isuk teh beda jeung salat nu ayeuna. Kudu dibedakeun mah. Nauzubillahi min. Orang dia sok sarolat tara. Alhamdulillah. Ngabring geuninnya sarerea. Idul Fitri lebaran sarerea apa? Alhamdulillah. Teu puasa ge milau. Nanyakeun ka tatanganan teh euceu aya lebaran teh Salasa Rebo. Karnaon ai manehna nanyakeun lebaran puasa ge henteu. Salat mah sia mah satahun sakali itu dah. Idul Fitri we ngumpul kitu ge lain karana Allah salatna teh rek nemongkeun sarung mu anyar rek ka batur. Teu make sarung lain siga ajengan, pan ajengan mah ustad di sarungna teh raoseun silana, raoseun ngalengkahna. Dia mah suku teh dibeungkeut siga leupeut ku sarung teh. Lempang keluar gejeun siga panganten. Diuk di lapangnya ngeyeh diuk nanti berarti batur apa di sukuna kebeungkeut ku sarung da make sarung satahun sekali make kopeah dikahareukeun tapi kahalis teh abus kana kopeah kieu we make nate kopeah teh salat nate Allahu Akbar hari ke ruku ngomong nah cenanya imam teh jadi aya opa lain imam aya opa sama panon maneh we kagecet kopeah make kopeah na satahun sakali pan ai panon kagecet mah nopot remeng-remeng imam hiji biasa aya jadi opat nauzubillahi min eta pangange kopeah teh aya aturanana teh partosan cara ge ibu nu teu ka dieu da lolobana awewe nu hadir kitu pertosan di mana rapat, di mana keur ngobrol, ceramah, ieu ustad mah makena. Pantes katempona da biasa makena. Di mana salat ustad mah sok diangsorkeun ka luhur. Nah, cenah apa ustad ai keur salat kedah dikieukeun sabab di mana keur sujud teh tarang teh maksupatan kudu kabuka tarang teh. Ulah kahalangan ku benda nu kabawa gerak ku urang seperti kopeah, sorban, mukena, tiung, cipu, eta teh halangan antelna tarang kana sajadah. Baca dina kitab Sabina teu percaya mah. Matak nu nong-nong mah gampang. Untung nu nong-nong mah. Yang serodkeun ge bijil sorangan. Iya ustad mah di mana salat? Aya deui nu make kopiah teh nya ngeyeng kieu, tah nu kieu mah tukang judi eleh sabaraha kieu. Eta kudu apal mana kopiah masyarakat, mana kopiah syariat, mana kopiah maksiat. Apal. Nauzubillahi min. Sok judi mah tarangna teh sok dekok.
kan sekali masang eleh sabaran nu keluar 3 genep aing genep 3 tibalik sapoe we 100 kali sabulan dekok tahan kedah nauzubillahi min mantap sekali deui salatna ulah satahun sakali tah nu wajib nu sadinten sawengi sabaraha waktos teu seueur ngan 5 sim kuring bade naros dina 5 waktu eta salat naon nu paling hoream di mana-mana subuh nu paling hoream teh nyaeta salat subuh jeung roh jeung as jeung mat jeung is tah eta nu paling hoream di antara nu 5 teh henteu ieu kabeh mah da nyebutkeun ge hiji-hiji di antara nu 5 teh eta nu paling hoream teh nyaeta salat subuh jeung roh jeung as jeung mat jeung is tah eta nu paling hoream teh rek teu kitu kumaha lohor jongjon di kantor jeung di kebon asar kalah ka pasar magrib kana kacai balik di pasar Pak isya kaliwat teu capek subuh masih kene nyuuh da tunduh kene komo subuh mah ngadenge adan teh sirah nu cengkat teh kalah bujur ong adan pelentu me bujur naik sirah mah nyungseup kene dihanap da katilihan setan nauzubillahi min naon sababna teu saeutik aya mah jelema mangeran kana pacul hirupna teh kumaha pacul ceuk pacul tong salat kagok 7 pancongeun deui moal aing mereka gedug we hajo macul mulia mana ari jelema jeung pacul mulia jelema jeung pacul teh bapa macul jam 8 pamajikan nganteran pan bapak masih dendang di nagalang ngadon tuang ari pacul cicing enak kamalir pacul mah teu milu dahar pacul mah beres macul bapak mah iba ka bumi disabun disampo nyikat gigi ai pacul pan marsihan lagi make jarami ku suku we dikosong beugingna bapak mah kulem di mana di kamar make simut make bantal, kasur, segala rupi ai pacul ngagantung na kanang doma mulia mana jelema jeung pacul mulia kene jelema ngan anu nyeri hate mah pacul nu hina diangkat ku pangeran jadi pangeran hirupna kumaha pacul ceuk pacul tong jumahan moal kagok aing ngagedug we ayo ceuk pacul tong salat moal aing panele salat ieu pacul mah teu saeutik deui nu mangeran kana setir mobil mui setir ayo utang beureun penumpang bisi ku batur heuh moal ge aing rek terus ya mui ngiru teu saeutik nu mangeran kana pulpen ngageutru teh nulis terus turun karena komputer kieu we nepi ka ramora celang kitu dirasa HP kana HP main game ayo PUBG Mobile Legend FF anyar teureun kumaha bebenyitan budang sok kitu teh kolotna mah nyontohan hungkul teu saeutik mangeran kana permainan kana game hirupna teh kumaha permainan mung ada teh lain salat nyawa HP we terus menang perang di-update geuning kana status Pak Ustad ini ngapal pan urang ya osok urang mah nyaho waktu ibadah waktu salat eureun kali-kali nu kitu mah hiburan hungkul lain katumpul we kudu kitu unggal poe sok ayeuna ibu jeung bapa nu gaduh HP sadinten sawengi sabaraha kali tah HP dibuka teu kahitung pertanyaan kedua sabaraha kali sapoe ibu jeung bapa muka Quran kajawab eueuh kan Quran ge ditunana lureun lemari
tahun sekali we rek kawinkeun anak atuh kebul Quran teh pinuh we kurang mat lancar rek make teh tapi kamu lah imah teh nauzubillahi min tekenging Pak Ustad abdi macul mana tekenging Pak Ustad abdi nyupiran mana teu dicarek tekenging Pak Ustad abdi ngetik mah enggak teu dicarek ngan waktosna ibadah waktuna salat macul om adan babekeun paculna potongkeun dulu cenah kabeh ini imah mandi sing bener salat zikir ngadoa beres ngadoa meuli pacul anyar tadi kumaneh di dulu naon hese namun kitunya teuing 5 menit salat tapi da eta ku setan pinterna ngagoda jelema teu saeutik jelema nu ngalalaworakeun kana salat cari cing digitukeun bios digitukeun bios da nya abdi mah ngomong penting teu kasinggung teu dasar area ya rasa teh mun sorangan gak hitut ke ngariung duit sorangan ya nah ini ngariung hitut kabeh madan bukan karena sholat oke lo mau batur rumah tenang tuh itu aja setan mah pinter paling cik setan macam licik setan tong orang jalan masih ke urang nabi ada memang kagoda ku setan cacak nabi tetap angkat nabi ulah nuang buah khodi hiji tapi digoda ku setan licik setan mah berhasil ketika diturunkan kadunya komo pangkat urang jelema biasa otak kira-kira na iman harare se ibadah teh real teu maksakeun mah salat ya mau lajeng sanya setan melicik kadang ibadah nu sejen ku setan didorong naon nu dituarna salatna ku setan kalau teh jakat, rumah cek setan jakat, setan metong padi jakat keluarkeun, dihakan ku sorangan harta teh, padi teh diantarkeun, sok jakat sedekah infak, ngan tong salat teh tong salat kitu setan. Harah jelema beak hartana tapi nilainya di hadapan Allah da salatna. Itu pinter setan. Cek Allah ibadah haji, rumah cek setan, ayo ibadah haji, pira 30 juta, jeung bekal 40 juta, ayo haji, mana teh loba duit, mana disebut Pak Haji, ku batu buru-buru ieu, ngantong salat, kitu setan. Tah di dinya licik ke setan teh. Nuar salat. Salat teh ibarat angka hiji, ibadah nu sejen angka 0. Ibu zakat boga 0, ibu puasa boga 0, ibadah haji boga 0, ngajajar 0 di dieu nepi ka Jakarta aya hartina teu aya. Sakarung 2 karung 0 mah artian. Tapi lamun ibu salatna bener boga angka hiji, tambah zakat 0 kan jadi 10. Boga puasa 0 tambah 0 jadi 100. 1000 kali dituna jeung saterusna jadi berharga samiliar oge. Cabut we angka hijina tinggal sabaraha? 0. Gitu aja. Atak sholat berjamaah niatan ti ayeun ulah harares ayo masjidna sing langkung makmur maju didorong ka mana ieu masjid itu masjidnya ya gilibingan makmur itu lain maju didorong seperti Gus Haruri siap ke masjid lapor ke masjid teh ngaliwat we bungkul cok sajadah teh amang nyimpang heula tu ka dieu cai-cai kalau ka ngaliwat teh naudzubillahi min Gus maot kakara dibawa ke masjid cek karpet teh meuli karek ka dieu amang Pajitnya kain tembung sebenarnya banget bisa lupa. Tangan di bawah naudzubillahi minzalik. Namanya doa aja sholat teh seumur hidup sekali gitu. Ke masjidna teh tara Jumat aja. Dapat teh sopan sholatna ge. Batur tukang imam ieu hareupeun. Teuing siapa mau sopanan. Batur nangtung ieu ngagoleh. Sebenarnya mobil lo nggak jajan.
bisa ngomong sabun majid bisa ngomong berhirup natara kadio geus modal bubung kadio masjid nanti bisa ngomong atak sok Pak masjid mamurkeun ku sadayana jogging dieu mah kasihan di kalender mah atosnya atos nu bade beli nyusul mangga aya kene cek kasete nyiepkeun 2000 sikil deui ya pokoknya suet bawa karena mobil saya gitu dia apa pokoknya aja tatos kita nih susulkeun we kurang simpulkeun naon judulnya tadi? Sabab-sababna Isra Mi'raj imah ari ngaji hajang tuluy judulna poho deui sabab-sababna sabariji nu dibahas teh tilu nu kahiji kanggo ngahibur Kangjeng nu kadua lain ulah sombong keur nembongkeun kakawasaan Allah ulah sombong katilu kanggo ngabdi parentah salat di Gusti lihat deui sabaraha nu dibahas teh hiji Nabi kedua si Allah tilu si sholat masih gitu ya tapi aja nu ngerti dah kalau habis nu kabawa ieu nu tilu eta canakeun ka bumi amalkeun sing manfaat dunia akhirat amin ya Allah ya robbal kitu nu kapihatur kanggo doa nyangakeun Pak Ketua MUI di Bados cekap sakitu sanes sono insyaallah sanes waktu mudah-mudahan biasa ditepangkeun amin ya Allah ya robbal nu aya waktu